Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nami Abdi Rivinza Angelisa Sudira dari kelas 12 IPS 1. Sampurasun tepang deui saring simkuring kustian dina warta basa Sunda. Dina waktos kajadian musibah pasca tsunami ieu, kiwari pamarentah Kota Tangerang Selatan nganjeureunkeun bantosan mangrupa artos sarta kaperluan liana kanggo korban musibah tsunami di Kabupaten Pandeglang sareng Serang. Wali Kota Tangsel Airin Rahmidiani sareng sajumlah jajarana masihan bantosan mangrupi artos 510 juta rupiah sareng sahiji mobil truk nu isina kaperluan kanggo korban tsunami nu dipasihkeun langsung ka Bupati Pandeglang Irna Narulita dina dinten Senin. Sedangkan di Kabupaten Serang sorangan jumlah bantosan anu dipasihkeun nyaeta saageng 410 juta rupiah nu langsung ditampi ku Serang Ratu Tatu Casana. Sampurasun ka kulawargi anu ditinggalkan mugi-mugi kiat sareng tabah sarta tiasa ngajalankeun kahirupan sapertos biasana pasca musibah tsunami. Saur Airin Wanci masihkeun bantosan kasebat. Dijelaskeunna oge bantosan kasebat teh mangrupi kenging ku kumpul ti luhur rasa solidaritas minangka janten sasami bangsa kanggo menghampangkeun beungberat ka sakumna korban tsunami. Sabab ari silih tulungan mah teu kantos ikawanoh budaya sareng liana. Bantosan anu dipasihkeun eta mangrupi donasi ti Balarea atawa CSR pausahaan anu aya di dayeuh Tangerang Selatan. Sumawonten pikeun nandean sumbangan anu ageng kasebat, Pemkot Tangsel oge paratos muka rekening sorangan. Naon bae bantosan keur kaperluan Balarea Pandeglang sareng Serang anu langkung terangna mah nyaeta pupuhu di wewengkon kasebat. Mangka logistik sareng bantosan mangrupa artos ieu dipasihkeun langsung ka Bupati kanggo dianggo kana kaperluan korban musibah tsunami saurna. Bupati Pandeglang Irna Narulita ngedalkeun rebu nuhun ka Balarea dayah Tangsel nu parantos ngiring partisipasina kanggo ngabantosan korban tsunami di sababaraha wanci kaliwat. Sementara di lokasi seserahan bantosan liana, Bupati Serang Ratu Tatu Casana oge ngedalkeun rebu nuhun kana bantuan anu parantos dipasihkeun ku pamarentah Kota Tangerang Selatan. Boh materi atanapi bantosan liana. Rupina mung sakitu warta anu tiasa kapihatur, simkuring kustian seja amit mundur, amit mungkur kasadayana. Wilujeng patepang di dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.